Urang nyieun awak wayang pikeun wayang golek satria. Taya bahana hayu urang gaskeun. Sampurasun baraya saung wayang diraut ayeuna urang ngadamel awak wayang pikeun wayang golek satria baraya tah. Ayeuna tos dipotong ayeuna urang kadekan baraya. Ieu teh ageungnya bahana sawios da meh teu nyambung deui dina tak-takna kitu. Tah ayeuna urang cacagan supados katawis engkena polana tah ayeuna urang pola heula kumaha polana mangga tingalikeun. Ieu teh video lumayan panjang baraya dugi kaberes urang ngadamel awakna tah. Tah mula-mula ayeuna urang kieukeun heula baraya supados engke di mana ngarautna teh henteu tarahal. Dipola heula urang jieun segi tilu pikeun pola awak wayangna baraya. Tah satosna kitu urang ragaji keur leungeunna atau nepi keur tak-takna ieu teh ieu keur pangkaleungeunna baraya urang teuk-teuk. Tah tos kitu mah urang kadek deui ti mana ti handap meureunan upami di tangtungkeun mah ieu peh pali handapna. Tah urang beakeun tos kitu urang naon ukur 5 ramut tina tonggong teras urang geserkeun ka payun rada serongkeun janten rada nyengge kitu. Upami di ratakeun kenah teh kirang nyari baraya kedah di serongkeun ka handap kitu dipiringkeun janten engkena teh katawis sembada baraya. Tah lajeng wae urang cacagan deui ieu teh anu tadi dipola teh ayeuna tos ngangge wates atanapi sekatan pikeun bogelna. Terus wae urang masih keneh ageung ieu teh urang cacag deui. Urang cacag sakantenan ieu teh jeung bogelna oge pibogeleunana sakantenan urang leutikeun tah dina palebah tak-takna urang rada naon urang jeroan supados engke dina masangkeun bajuna teh ngepas kitu ngeplak janten teu seueur ngabetotan. Tah kitu baraya ayeuna urang pibogelenana oge sami urang cacag oge urang alitan heula. Da ieu ge masih keneh ageung panginten masih keneh perlu dirautan keneh teh. Nah teras tos kieu mah urang bolongan heula baraya tah pikeun pi lobang beheungna urang ieukeun urang bor heula ieu teh pikeun lobang sampurit oge sakantenan tuh. Upami tos kieu mah mungkin kantun urang ngaraut panginten. Tah tos bolong ayeuna urang raut urang rautan ieu teh urang perhalus ngangge perkakas anu rada alitnya baraya. Urang halusan sadayana urang rautan ieu teh palebah dieuna oge sami. Kumargi teu acan pas ieu teh dina ukuranana engkena teh upami teu acan pas mah itu bebeng teuing gendut teuing teh kirang nyari baraya. Janten kedah teras wae urang rautan sabari urang pas-paskeun. Urang naon kehker gitu. Bilih aya anu nyangkiwang, bilih aya anu luhur sabeula palebah tah tak-takna gitu. Janten kedah taliti dina ngadamel awak wayang oge baraya sami wae kitu. Tah teras wae urang rautan ieu teh baraya urang alitan supados nyari supaya supados naon dugi kana ngepasna ukuran ieu. Ulah hilap diperhatoskeun oge ugeran-ugeranana nya supados rasi antawis hulu wayang sareng awakna kitu baraya da ieu teh aya ugeranana. Henteu sagawaya henteu asal jebet wae urang nyieun awak kitu asal aya awakan deh henteu baraya tah ieu teh ngadukung oge pikeun estetika wayangna pikeun tagog wayang pikeun naon nya sembadana gitu ieu tina ieu baraya tina awak oge mangaruhan. Tah teras wae ayeuna urang rautan urang perhalus deui sadayana ieu teh dina palebah dadana palebah pibeteungeunana oge sami ieu teh teu acan di pernahkeun baraya tuh. Teras deui urang ngarautan tah ieu teh 3 ramo baraya tina kelek kana cangkeng teh kana ujung bogel. Kana sekatan bogel maksud teh 3 ramo
Tah lumayan ieu teh ilmu baraya sakedik-kedikeun tuh ayeuna urang rautan di teras wae ieu teh masih keneh urang ngarautan ieu teh bari dilalebah, bari ditilik-tilik, disidik-sidik gitu. Tah teras deui ayeuna urang palebah beuteungna ieu ge sami urang raut supados henteu buheukeun kitu piraku aya satria buheukeun nah ayeuna urang teras deui urang perhalus sadayana baraya meh katingali rapih kitu jijieunnan teh teu nepi damelan teh. Tah ayeuna urang ngalih kana bogel, urang ngaropea bogelna baraya tah. Ieu teh bogel teh naon ujung awak wayang anu sok digular-giler ieu teh ranting ngagular-giler awakna baraya margi upami sampurit mah keur ngagular-giler hulu wayang tah ari ieu mah meureunan kedah gaduh oge cecekel nyaeta bogel teh dina awak wayang ieu teh fungsina keur ngagular-giler awak baraya. Tah ieu teh kedah geunaheun kedah aya faktor kenyamanan dina ieu bogel teh supados engke di mana diangge teh si wayang teh enakeun gitu janten henteu cangkeul aya oge nu teu ngangge kieu paran eta mah meureunan wayang khusus pajangan oge keur murang kalih lah istilahna nya. Tah upami keur pamentasan mah kedah dikieukeun baraya tah janten kena teh enakeun dicepengna teh si awakna oge gitu. Nah ayeuna urang ngadamel balingbingan ieu teh balingbinganana nyaeta pikeun naon nya ngarenghab gitu janten aya gaganjal upami ngarenghapkeun awak wayang teh janten ieu teh aya pikeun lah istilahna keur nahan nya keur nyepeng gitu tah ayeuna urang setelkeun tah. Tah urang sepil ayeuna sapertos kieu geuningan baraya tah kieu jadina ieu awak wayang sareng huluna parantos disetelkeun tuh. Nyanggakeun hatur lumayan labet ka sae mah henteu baraya tah kieu meureunan produksi saung wayang daraut jeung hatur nuhun parantos nongton dugi karengse nya mudah-mudahan aya manpaatna tah kitu cag.